anu jutaan iya tanpa baheula dibantu ku 100.000 eta. Ulah poho kanu cukang gitu nya. Heeh lah intina mah kitu. Jadi kahadean jelema kahadean jelema sakumaha eta leutik urang ulah mohokeun. Urang kudu bisa ingat gitu masalah mulang jeung kitu kieu mah lain artian baheula ceuk kasarna menginjemkeun manehna 100.000. Urang geus maneh teh bayar 100.000 geus maneh teh boga jasa jeung urang teu bisa kitu jang diri urang. Da eta mah angka. Heeh, tapi lain angka kahadeanan nu tilai ku urang. Bisi teu lucu cenah kopi Mang Jajang ngopi. Kopi heula. Nah kopi heula. Kopi mana ya teh? Kopi sanes ya mah kopi warung. Bingung. Pada kamu sedotan Mang Jajang. Punten Mang Jajang teu tiasa muka masker. Mang Jajang. Ditampi. Menuju pandemi. Dan bae da ngacapruk. Bisa Ngacapruk jadi kieu ieu mah ye acara. Pokoknya aya kegaduhan nugikeun ka luhur ka dieu ciceng. Garing. Jadi ieu mah acarana ngacapruk, tinu ngabako teh dibajak ku ngacapruk, ngaguar carita usaha kreatif. Kaleresan ieu ake bener-bener kreatif tinu lengkah perjalanan mah. Da geningan ake teh bisa gede gitu ayeuna mah. Jadi kana tenda dekorasi tenda dekor punggung mah bisa leupas eta mah sound system rias aya nya kitu oge kesenian nyata ngasuh adi-adi we kesenian eta kayak party musik teh ngasuh adi-adi we eta mah jadi mah ngaluapkeun ka hayang urang nu urang teu bisa dilakukeun da urang teu bisa gitu keunana ka adi-adi gitu. Padahal kapunggur mah pelaku seni gitu akeh tukang kenang sanajan butut ge ngalaman payu 2 bulan noron gitu anu osok ngambaseuhan mik batur teh tok dibahas eta dibahas aya Mang Unyil tuh aya saktina di ieu ku apian lah di teu tah Mang bener tah ngebahas eta bae nya. Jadi ternyata urang tak ketika urang mikir ayeuna jadi kalakuan urang teh nya di nu kahirupan bakal dibalik-balikeun deui ka diri urang sorangan. Pasti bener. Hukum alam teh bener aya. Urang kan baheula mun urang baheula nabeuh kan urang masih di tukang kenang lain tukang kenang alus-alus deui. Tapi tukang kenang kapaksa ngan meureun diparengkeun teh gede milik aya wae nu nitahnya gitu. Kan urang tenaga eueuhan. Jadi urang mah ka tukang son teh ditakolan teh laun we gitu. Kurang tarik tuh. Nah, amun geus jalan terus geus capek minta ditayekeun deui kan tukang son ge mikir ieu geus oper ya sorana mixer kan gitu. Aing minta ditayekeun teu ngaku boe, amuk pan urang teh. Anclomkeun kan cikopi mik teh. Tuh Bang ieu pareum eueuhan, ganti mik gedean deui. Eta mah salah sahiji trik gitu. Nah ayeuna urang boga son digitukeun ku batur nasdeungna naudzubillahi min dalik. Ulanas. Mik teh mahal euy. Ulanas. Ieu mah pangalaman. Karma. Catet eta karma berlaku. Jadi ulah diturutan bareng nama. Lain turutaneun gitu nya. Ayeuna model cek kasarna mah mareuman rokok ningan di panggung nu narabeut teh sakarayang. Nya kaalaman ku urang mah. Urang boga panggung di karpetan balik balolong. Hukum alam aing baheula keur nabok sok kitu ban sarua. Aduh. Eta hukum alam tah nu kade mah hati-hati. Terus kumaha teh deui Mang? Henteu kumaha deui ngarokok heula. Waduh ieu aya merekan deui. Tutupan ganap. Da teu mayar eta mah. Nu jelasna ieu mah nu jelasna ulah serius deui. Pancaritana tokohna ieu ai mamang mah ngan saukur ngabajak teh naon dumeh loba nu penasaran gitu ku akeh teh termasuk di nu season sabriji lah aya anu live gitu nya aya nu naroskeun seueur eta memang aya naroskeun cuman kayak gitu jadi sahabat kayak dia geus dicaritakeun lah ku akeh sorangan gitu nya owner atawa bos nu gablek kayak party organizer kan bae da urang Sunda mah kasar. Kayak party organizer, sugan cenah kapayuna mah aya kayak party manajemen. Dan ujung ngawitan nanti manajemen entertainer pokoknya mah disubrek. Aduh.
nya sepelan. Kayak merekan. Geus sana. Jadi eusina mah kieu ya sahabat kayaknya. Geus sana. Eusi tinu obrolan anu berfaedah lah. Ngainspirator mun bahasa Sunda nama gitunya. Ngainspirator. Terus oge jadi bisa jadi wejangan lah. Wejangan jang sahabat kayak kabeh yen usaha teh nu kahiji henteu butuh modal anu gede. Tapi modalna kajujuran, ikhtiar, jeung niat. Nu kaduana mempertahankan perjalananna aya oge anu ngarojong. Salah sahijina keluarga, sahabat-sahabat gitu kan, sahabat-sahabat kayak sorangan lah dulu atau baraya. Oke jang sahabat kayak kabeh. Ai gini. Cerah jeung bohong ya mau pakai masker ge. Aduh. Naon. Iya teu ngarti ieu mah teu ngarti. Tadi ngelihat asupan kalau da ada pokok di luar. Wah, loba potongena loba atuh. Balik deui ka nu irup. Bae penting mah eusina ngacapruk. Aduh anjing. Pep. Oh tara. Susah eta mah Susah. Panas kan nu ti koro. Wah cobaan deket bae lah. Dengan capruk ke cobaan cing Pep. Nah, eta budak ngora mamang kudunya. Tidak mendidik ini. Wah, paling capruknya jadi heboh tuh gue. Aduh. Kan bae lah ada kacapruknya ya mah. Bae da loba di teu. Heeh, anjang sono lah silaturahmi jeung Mamang Jajang mumpung enak keur eling keur balik ka lembur kan biasana leungit wae. Kan biasa Mamang. Ulah dibahas pan maneh deuk dibahas mah. Entah Bang, ieu mah dongengnya urang bukan carita baheula. Urang keur zaman ngojek. Zaman ngojek depan urang teh narikan penumpang teh hese. Aya dulur da manehna mah geus digawe. Geus digawe dulur teh. Ka urang teh nyebutna teh Dandi. Apaleuna teh ngaran asli pannya manggil teh. Dan cenah motor sewa ku urang cenah. Urang rek aya proyekan masang listrik, cenah instalasi gitu kieu cenah kitu nya. Cek urang teh. Heuh jig we cuk dengan urang cuk urang teh. Urang cuk urang teh bor can meunang jang setor cuk urang teh kitu nya, jang pamajikan yang naon. Keun bae ge balikna ku urang dibere, da urang jam 7 ge balik. Geus we ini. STNK-na mana? Bari jeung urang teh sieun dibikeun STNK sieun digadekeun urang teh kitu nya. Gitu. Bikeun STNK. Helmna cenah da urang jauh dan cenah ka mana? Ka Gunung Batu teh salama baheula teh. Bikeun jeung helmna gitu. Dagoan ku urang teh magrib eueuh jam 7 eueuh. Datang-datang jam 7:30. Ingat di dagoan teh di warung si Onong baheula teh. Dagoan pek teh. Dan hampurasna urang nepi peuting cenah kitu. Kagok nganggeuskeun cenah kitu nya. Kagok nganggeuskeun. Heuh keun bae we cuk urang teh. Urang ge kudu buru-buru balik pamajikan cing ngamak cuk urang teh sangka urang ulin ka mana wae kan gitu nya. Mere duit 35.000 ieu mah cenah jang setor ka pamajikan we heula. Jang setor motor mah keun bae da sabulan sakali ke isukan dipake deui ku urang sakali heueuh cuk urang teh gitu. Pas urang rek balik cuk urang teh. Ai helm mana? Tinggalun jadi pagawean cenah kitu nya. Oke cuk urang. Bae da isukan pan dipake deui motor heueuh. Blenyeng. Isukna make deui motor eta tah caritana cokot singkatna urang nanyakeun deui helm pan pas balikna teh. Mere duit biasa. 35 deui ka urang teh. 2 poe teh berarti 70 tah. Helm mana cuk urang teh? Helm mana? Poho wae urang tinggalin ke isukan we dan di bawah heuh cuk urang. Aing 2 poe tah ngojek teh make helm make topi we kitu nya. Helm teh menang meuli teh menang ladang dicarekan ku pamajikan urang teh da. Pasea. Pasea ngabelaan teu dahan beulikeun helm urang teh nya gitu. Geus 3 poe kurang di WA da urang teh ngojek panas. Helm mana bor cuk urang teh. Makanya nanyakeun wae helm pan duitna geus dibikeun ka maneh? Duit naon cuk urang? Hai eta nu 2 kali 35 kan ladang ngajual helm. Goblok cuk urang. Si horeng helm dijual 75.
Pantesan cuk orang teh bener setona meureun duit ladang helm poho wae pohonya puguh helm Eta mah anyar. berarti tidak berakhlak. Eta mah teuing saha urang mah moal dibejakeun ngaranna tapi moal ngan eta mah Kan jelas eta mah kudu diedit. pembelajaran gitunya urang teh. Aduh, aya deui euy caritana teh. Kamari teh caritana teh. Dan cenah, ieu cenah euy naon? Lumayan aya cupang. Lain kayak heula asa teu Satu nyamuk kan bae da ieu mah urang dongeng ieu mah urang dongeng kan enak keur Covid kieu. Mang urang teh bingung usaha kan nya. Masang tenda loba bedo loba cancel gitu we sagala rupa hajatan loba di cancel kan gitu. Urang teh curhat ka dulur urang mah eta teh anu sok njem motor nu ngajual helm teh gitu nya urang teh. Kadu naon cuk urang teh gitu nya. Geus dan cenah aya cupang cenah borongeun cenah hargana 2000-an. Bener. Bener meureun cupang kan aing mah geus hayang ngadenge. Aing teh moal baleg sih kurang. Jadi sahabat kita eta salah sahiji oge ilmu. Naon ilmuna anu bisa dicokot? Ulah sakali-kali ngabohong. Jadi di mana benerna oge geus teu percaya. Ulah ngabohong. Urang mah mau nyaritakeun eta Mang Jajang nu kalakuan siga kitu mah batur. Aduh, aing tapi kan kamurang. Pan ngaguarna ge ngaguar kayak party. Kan bae mana ge kudu diguar ku aing. Teu nyambung. Ngaguarna ge kayak party anu sarang. Ka aing kata. Dok, kumaha aya keneh eueuh geus closing. Loba keneh sanya Loba keneh. Cok. Ke segmen berikutna atuh. Jadi ieu teh kayak party teh lain ngan saukur tinu musikna hungkulnya. Tapi aya tenda, dekorasi, rias, foto video aya, lajeng oge aksesoris ya aya Rangga Kucai itu. Rangga Kucai. Oh, t-shirt. Ieu naon sebutan teh atuh. Hah? Merchandise. Kaos. Bilih aya nu peryogi kaos. Dagang kaos gitu. Dagang kaos lah. Jang sahabat ke da loba anu ieu seueur ieu teh anu hoyong gitulah ka asup Mang Jajang sorangan ge gitu. Can kebagean gitu. Ngabelanan atel-atel oge dianggo Mang Jajang. Oh, jadi ieu mah menang namut teh lah Mang Jajang teh. Namut Mang Jajang teh. Khusus kangge konten. Oh, pantesan menang namut mah kerahna beda. Anu original mah eueuh kerahan, original mah. Ieu ge original. Aya kerahan. Limited edition eta mah. Beda host mah. Bener Mang Jajang mah limited KB euy, masker limited. Najan make masker bisa udud. Ngali, bisa nginum kopi. Bisa. Nginum kopi. Anjir. Nyelek kopi Mang Layang. Jadi gitu inspiratifna jang sahabat ke gitu anu ayeuna nuju posisi di handap gitunya naon ulah ringrang ulah hariwang nu penting mah anu tadi disebatkeun ku Ake usaha ikhtiar jujur oge tangtu butuh rojongan nyanya butuh pangenyet butuh anu ngadukung gitulah nu ngelingan kudu bisa selingan tah eta inspiratif mah poe mah nu karasa ku ieu hirup sing bener jang diri sorangan. Ulah bener karena pamajikan, urang sieun ku pamajikan kudu bener. Ulahnya? Ulah bener karena kolot, urang sieun ku indung ku bapa. Ulah. Lamun benerna karena batur, ketika jauh jeung batur eta, urang bakal ngalakukeun teu bener. Karasa ari ieu ge bener mah acan gitu nya, urang teh ngan meureun hayang diajar bener gitu. Cuman ketika diajar bener ya alhamdulillah teu butuh waktu lila geuningan gitu. Urangna bener terus urangna benerna karena diri urang sorangan mah alhamdulillah na teh urang teu ngarasa kabebanan gitu, teu ngarasa kabebanan. Aduh, euy aya budak, aduh euy aya pamajikan, aduh euy aya indung henteu. Tapi aya ka indung mah meureun kudu ngaji. Tah salah jijimatna. Indung urang. Indung. Pisan ya cunek. Urang mah lamun ku indung urang sieun. Cunek pisan ya. Eta sahabat ke eta, indung cenah. Jadi lain dudukun gitu juga. Tapi hampura ya Kang seniman teh ya sadayana kan seseueurna gitu. Sok nganggo mah nya mangga nu nganggo gitu kan aya model abi mah dateng nganggo. Akei mah henteu nya. Henteu misalkan mic ulah kalengkahan gitu. Lajeng sound system ulah dicanaki. Teu aya. Da jeung dina teu dicarekna ge sound mah moal dibawa ki bawaana atuh. Bodor. Bawa ki. Aduh mah nya ngomporek mah moal berarti mixer. intina teh
Indung. Indung. Nah, indung Inti namanya indung lah. Aya eta teh anu misalkan di aktualisasikeun kana lagu atawa naon gitu. Aya kamari pernah nyobaan, berarti Mamang tara manco. Lain tara manco Mamang pan HP-na kaburu teu kecemplung. Eta masih murdok. Eta Ti masih kecemplung murdok. Sumpah HP-na. eta teh pasti Sakantenan cik atuh sabait we. ulah tuh mang lah ulah nyanyi. Sabait cik atuh pan ieu indung cenah elmuna indung. Aya nya maksudna pernah haleuangan. Haleuangan kan usum konten teh kamari nu tadi caritakeun kamari-kamari teh kan ningali adi-adi nya ngonten. Si Rangga ngendang, adi nu bungsu si Ria nyanyi, si Happy ngendang. Ari urang geus sarua hayang konten atuh naon euy gitu kan. Nya urang diajar nyanyi lah. Ketika nyanyi eta kan urang boga carita lah gitunya sok curhat naon cerita pendek lah cek kasar namanya curhat-curhat gitu kieu. Ngan eta lain lagu, da urang teu bisa nyeun lagu. Ku urang ngobrol jeung salah sahiji nya seniman lah nu aya di urang. Bahatek. Oh Bahatek. Ngobrol ieu teh silaturahmi ka Bahatek PMB enggak dua rombongan Raja Wali Naga Karar itulah payu pisan eta. Nah ku Bahatek urang boga carita kieu ye, urang hayang nyieun konten, hayang diajar nyanyi tapi urang mah lain penyanyi. Ngan intina mah kieu urang mah hayang ngungkapkeun eusi hate urang, ngucapkeun nuhun ka kolot. Ku bahasa ngomong langsung kieu mah urang teh sakapeung mah kahalangan ku era pan gitu. Aya gitu mah ku nyanyi ceuk urang teh. Lomba lah nyanyi gitu. Nu ditayangkeun di-uploadkeun di channel Rangga Kucai official aya eta. Di Rangga Kucai. Lamun nu karaokean mah aya di Care Party organisasi. Jadi eta lagu teh nyaritakeun perjalanan teh bener-bener eta mah lain gimmicknya nya. Alhamdulillah nya eta mah bener-bener perjalanan tapi urang lain artian urang hayang naon? Hayang dipikarunya batur, hayang diperhatikeun batur lain lah nya eta mah nyaritakeun pengalaman pribadi urang ceuk asana urang baheula teu ditingali teu dipalire ku batur rek ditingali kumaha meureun batur mah sukses gitu kan sedengkeun urang saukur pangkat tukang ojek tukang bangunan gitu kieu terus di nu seni meureun batur mah aralus pangabisana urang mah asal-asalan gitu kan pangabisa ge padu gitu kan nya ceuk asana urang dipandang sabelah mata teh emang ku lingkungan emang siga nu karasa ku urang siga kitu tapi walau alam nya nu dirasakeun ke batur nama nah eta tah ku urang akhirna da urang meureun bedegong model keluarga ge ceuk asana teu malire ka urang teh ku urangna bedegong baheula mah kan gitu. Nah urang ketika urang geus menta heueuh ceuk asana menta doa ti kolot, urang sadar kanu diri bahwa urang teh siga kitu salah. Urang hayang ngabenahi diri urang sorangan, hayang bener, hayang diajar bener. Urang lah minta doa ka kolot. Matak tinggeus eta, urang alhamdulillah nepikeun ka ayeuna siga kieu. Eta mah kontan pisan, kontan ku indung mah gitu. Jadi doa indung ya nu leuwih mujarab tah. Siga kitulah. Catet sahabat ke daripada musyrik teu pararuguh mending geura nyuuh ka indung. Ngan eta aya keneh eta teh kurang ngan kurang-kurang nama mang. Najan eta teh teu kudu make modal. Tapi kurang-kurangna hese ngalakonanana. Bener. Nu karasa ku urang. Ayeuna punten kieu, urang mun tataros kanu tiasa ini ka mana gitu. Lores. Urang butuh ongkos, can ngamplop ti ditu, can beli naon. Urang ka indung mah ceuk asana sidik sasuhunan, teu kudu make modalna naon saukur cai aqua sabotol 2000 perak. Tapi rek ngalakonanana kurang-kurang kahalangan ku era. Gede kene ka era. Terus ketika urang pernah sebelum urang anu bener-bener urang leah hate sorangan hayang siga kitu, posisi urang keur teu bener, nyuuh ka indung siga kitu, tapakna. Buktina, kasiatna. Urang siga kitu berarti urang can ditinu hate urang nu bener, tapi nu karita nu ngadua kalian kontan eta mah isukna. Alhamdulillah lah ceuk asana mah sagala kahayang kacumponan gitu kan ceuk asana mah kahayang budak, kahayang pemajikan. Cinek pisan. Gitu oge ceuk asana naon? Urang unyak anyuk gitu kan. Unyak anyuk da ieu mah lain obos kan nya gitunya tukang kuli lah. Urang unyak anyuk bari jeung lieur-lieur ge alhamdulillah kabayar kan gitu nya gitu. Intina urang mah ayeuna ka hareup urang hayang diajar bener, urang hayang jadi jelema mangpaat we gitu. Bener. Da urang mah teu hayang ngagunuk-gunuk rezeki saguan kudu satamuruan sakarung gitu kieu gitu teu hayang urang. Intina urang hayang jadi jelema mangpaat. Da percuma urang hirup lamun urang mangpaatna jeung batur. Eta ngamotivasi pisan teh. Wis motivasi? Motivasi bener. Ilmu deui. Catet sahabat ke. Ilmu eta teh. Ilmuna naon? Lamun urang hayang sukses, tangtu menta doa kanu jadi indung cenah. Eta dilakonan ku akei. Lain guguru Mbah Aceng anu di Sukabumi teh zaman. Mbah Aceng eta mah tukang main game. Mbah Aceng teh. Lamun namusakeun geus rek sare pasti bakal nyetel wayang. Sama karena tibra lamun diganggu geus eutik bang kenu tuluy 2 poe mah. Mbah Aceng teh. Si Mbah Aceng mah ulah diganggu. Najan dihudangkeun ceng dahareula kala kasamutut coba digitukeun gitu. Nah,
ilmuna eta. Jadi hiji sosok gitunya lah anu ngainspiratif urang salarea salila ieu teh. Lain makhluk halus meureun sosok. Ai. Lain. Ai sosok teh figur. Oh. Tokoh. Eta kieu teh. Andai. Bener. Rada pintar bener, sih iya. aja. Muji urang mah pintar. Coba cinekeun sok ake tinu lengkahna mun diikeup-ikeup mah matak matak ceurik balilihan lah. Lebay sia. Matak ceurik, matak bijil cimata emak ge pan. Eta mah judul lagu atuh. Judul lagu saha? Heuh anu kamari teh ya Cimata Ake, emak. bener puter engke mah ake eta cimata emak. Tapi da lain penyanyi pan ieu mah nya mata wayana mun suara butut kan mah eta mah curhat gitu. Keun bae curhat eta mah pedah di musikan ku ku ureng-rengan kai party. musik da ngakucai eta. Bener genah pisan teh eta teh. Nya ge Sareng cangedeun. Tapi ngomong acan. Mineng. Dia ngomong acan. Mineng. Mineng. Malahan mah ingetkeun nuhun emak, nuhun apa gitu. Tah eta asa naon kagunturan madu cenah kaurugan menyan bodas, leres pisan doa indung tak kade. Omat anu keur di luhur oge ulah poho ka indung. Ya, ka indung mah wajib lah. Ka indung mah wajib gitu. gitu. Urang teh komono teh bakal karasana mah lamun di saat urang geus eueuh kolot bakal ngerasa nyeri hate urang teh. Matak lamun kolot ke raya nya wayahna waktuna mangpaatkeun samaksimal mungkin. Cek asana mah kajen urang teu boga. Nu penting eta we heula. Tuh, pan eusina oge geus jiga ari kieu mah ake Jiga naon? geus jiga pisan bawa-bawa ka hareupna mah aya kei party Naon anjing? tausiah. Tausiah. Aya kei party tausiah diantos wae sahabat kaya unggal malam Jumaah. Gandeng itu kita Dayakeun tausiah. Hatur nuhun pisan ya ka ake anu parantos babagi ilmu tinu perjalananna anu tadi di guar teh aku mamang balantrak tingawitan napi toge ngojek muka balong pamancingan dugi ka jumeneng jiga kieu ya. Jadi jang sahabat ge salarea ieu di mana wae ayana ulah putus harapan, ulah wara mikiran modal tadi cek ake ge. Nu penting mah naon? Aya nu ngarojong, nu ngadukung dukungan tinu pangenyedna, dinu tigebrusna tinu naonna jeung hiji anu terakhir anu keuna mah doa indung. Sakitu wae pangintennya mudah-mudahan jadi inspirasi lah aya manfaatna nya. Kang insyaallah aya ieu mah aya. Abdi mah sanes ieu dasar we ieu Mang Jajang. Ngacapruk lah pokona mah ieu mah. Ieu mah hayang ngadongeng meureun ngobrol gitu. Leres, siap. Artian kumaha hampura lah gitu. Hebat pisan eta nya sahabat kei. Sakitu wae atuh waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios amigos baktos. Semoga amigos aja.